merah, kali merah, kali merah, kali merah, kali merah ya Athena. Kali merah, kali merah, kali merah, kali merah ya Athena. Nah, apa Pak Asep dari jogeran Pak Asep? Hey, ibu hujan ibu paling dia, di dia kerasa. Hey, goyang. Kodok, naon kodok rek nyawer. Cikan sabaraha. Sok jeung sok cenah mah. Goyang. Matahari mata sapi yang tergantung di langit Yunani, menyinari menyaksikan bersatunya dua hati. Kemarin kita masih berpeluk cium di alun-alun Paris. Pagi ini kita berdua telah tiba di pelabuhan Athena. Kemarin saya menjemput pulang borot hingga air kita. Burung laut jalinan cantik molek mengiring kita ke suasana romantis. Kali merah, kali merah, kali merah, kali merah ya Athena. Kali merah, kali merah, kali merah, kali merah ya Athena. Kali merah, kali merah, kali merah, kali merah ya Athena. Kali merah, kali merah, kali merah, kali merah ya Athena. Lagu kali merah, aduh sesangki Pak Asep kali merah laguna sedi udak-udak bagung. Kali merah, kali merah, terus kali merah ya Athena. Lagu iya aing setruk balik ti dieu teu kuat mun asa dadak tek tuluy lempang we nya mah di berhalus saeutik loh ieu matahari mata sapi terus we mah urang teh kembae pan atuh ripuh anu ngalagu mah ieu teh nyeri jeung ngalagu cangkeng jeung deui. nyanyi atuh jeung joget alah na kumaha nya nyeri potong kembae kudu teh matahari mata sapi yang tergantung di langit Yunani. Pan genas ngejoget oge rada slow. Matahari mata sapi yang tergantung di langit Yunani. Sok, ieu Pak Asep, ke saha di Pak Dedi, ke saha lah. Mang Uwar meureun mah dieu ke aya nya. Mang Uwar aya. Kembae we urang teh. Kah? Anu tadi matahari mata sapi yang tergantung di langit Yunani. Ripuh aing kitu carana mah kuduna rada slow hareup saeutik. Cing sok cenah mah. Matahari mata sapi yang tergantung di langit Yunani. Alah Genah teh Bu? genah nya mah dalam. Coba anu tadi matahari mata sapi yang tergantung di langit Yunani. Ripuh aing ti dia balik cokor beunang. Heeh mak kembae. Hah, atuh tadi mah tarik teuing. Mun aing mah selalu genah lah. Meni selalu konsisten. Boga asisten kakas tiga gebok cau atuh dah. Heeh mah tidak kumaha urang teh nya heeh. Beberapa tanda teh kaudag. Nah kumaha? Heeh. Geningan Kalah daeungap. dan gelis. Bibir dimerah-merahin. Gitu. Pipi di belas-onin. Gitu. Nempok ka tukang. Ya, Tiga Pak. bodong. Ari da kumaha? Ayo we hoyong dipanggil Dada Lesti. Heeh nya. Hari Suwanten, lodong 17 Agustus. Aduh nya sampai omongan inung Nah teh. kumaha surahnya. Sok atuh aya nu minta lagu naon nih kagok ah. Geus Kagok teu ripuh we panas. atuh. Aduh. Cabi anu belah mana?